Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui di channel Berkah Segara. Insyaallah ayeuna urang pedar carios si kancil ti Pakidulan atanapi pedang wasiat. Wilujeng ngabandungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampura sunun wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ki Sunda santero jagat. Sebagai orang sami-sami Bandungan deui lajengan carita si kancil ti Pakidulan karangan Gelesa nu ayeuna bagian anu kadua. Sakumaha nu kantos disungsi hanca bagian anu kahiji. Pedaran Mang Dedi kepegatuan ji dina mangsana medarkeun kaayaan di patempatan mandor besar nya. Khusus nama atuka Aki Surasa alias mertuana mandor besar keur ngobrol jeung si Peci teh. Ngobrolkeun nginaan kahirupan. Kumaha tu para pemirsa, lajeng nai carita langkung paus nama mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana. Kaayaan alam harita teh poek ku pepedut. Lamun diukur waktu mah kira-kirana mah wanci asar nya. Kaayaan alam harita teh beuki poek bae. Lantaran lamun seung tembong mata poek mah harita teh geus tunggang gunung. Geus maju ka burit sadengkeun di wewengkon eta mah kalah beuki cakum hium. Papadut beuki kanol malamah hujan rada badag ayeuna mah munikeun kang ngaguru. Gancangna ieu mangsa akhirna mangsa beurang ka alam kasilih ku alam peuting. Lampu rumang caraang tapi kawas aya anu ngahalangan cahyana teu bisa mencar jauh. Kalimpun ku halimun anu sat beuki kanal. Sadengkeun harita si Peci geus meresan di kamar keur merenah di kamar tukang. Ngahenen bari jeung di harudum saru. Karasa tiris asa nyecep kana sungsung balung. Ngan bubuhan geus biasa teu ieu ngarasula. Di luar sepi jempling nu kadenge ukur surah hujan we anu seah ninggang kenteng sakapeung surah angin anu ngahiuk nebak tatangkalan disebeudeurieun imah den wargana. Ari ditepas mah ngemprai caang lampu hurung meuni hibar. Den wargana atuh sedengdang dina kursi mayunan meja anu pinuh ku kadaharan ngalapus udud di baturan ku bojona. Tekung silila atuh kadenge pating gereneng tepat di jentre duka naon anu keur diobrolkeun anak mah ngan sanggeus sadalila sungkawati is bojona juragan abanor besar cengkat leos meruka tukang celak celuk ka si Peci trojo atuh si Peci nyamperkeun bari jeung dodongkoan pok harita panyaya beger sanyaon agan disaur ku juragan pamagat baru samperkeun. Mangga agan mangga si Peci buru katepas bareng jeung dudungan awewe. Tekung silila ge atuh geus sebrek deku mancok deukeut lawang. Teu wanian diuk dina kursi rumasa keur kumaula. Ngabadega jadi pawongan. Peci, ami ngan. Na nya indung maneh teh keur kasusahan ku duit. Saur Raden wargana mariksa kituna teh socana mah mencrong kana panto. Lingin kencan
nakan kana tangan-tangan kursi ramolengeun katuhun nyapit udud meni malenyun hasipna teh. Anak pisan kan, Sabaraha maneh butuh duitna? 100 rupiah akan. Nah nya maneh sanggup nandunkeun tanaga keur borahna? Nah nya arek ulun kumaula ka kula kalawan satia. Nah moal nagih engke di akhir. Jawab. Saur Raden Wargana kawas anu cangcaya. Meureun bisnis Cipeci ngabohong ka anjeunna. Anak pisan akan, manawi dipercankan kitu gesun. Margi nyaon deui atuh anu tiasa dianggotanon kajabiti badan sakudur. Juru maosun abdi masun tuna harta tuna harti mung tanaga anu kasanggakeun. Cek si Peci harita teh. Ngomongna mah lancar bari jeung pupurungkutan. Harinya mah gitu. Ku kaula duit rek dicumponan. Tapi omat ulah lancal-lincil-luncat udara tina tari gadang ya. Dimimiti poi isu. Mane kudu digawe kalawan ikhlas. Sabab naon sabab geus jadi pagawe kula anu moal digaji. Keur saumur-umur saksian Sungkawati bojo akang. Jeung Aki Surasa mitoha kula harti cek Raden Wargana tandes jeung Daria. Kawas anu bungah pisan aya jalan kitu teh. Lantaran watakna memang medit Raden Wargana teh. Gaya-gaya sidang hidingan agan. Ira arek ngirimkeun duit ka indung maneh. Nain, Ira arek ngirimkeun duit ka indung maneh. satampina artos wegan. Isukan isuk-isuk duit dibikeun ku kula. Sarta isukan maneh bisa balik heula nepungan indung. Tapi awas, ulah hila teuing. Sabab jiwa maneh syarat geus dipeuli ayeuna ku kula. Mangga agan. Plong we hate si Peci ngemplong. Lantaran usul manehna make perantaraan Aki Surasa. Tetela geus tepi kaluhur sarta geus diijabah. Isukan baris menang duit. Nya sanggeus kitu mah atuh si Peci balik dewe ka kamarna. Goledag ngagoler jeung dipan terus bereup tibra kalawan sare. Lalembutan anak kumalayang dina alam impian. Kasugri para wargi. Urang jojo ringkesna mangsa alam. Ocapkeun isukna weh. Si Peci teh geus narima duit ti dununganana. Atuh geus beres aras urus kuda mah terus amitan kadudungan awewe. Kenceling we indit dek ngajugjug ka lemurna. Rek mikeun duit kanu jadi indungna. Deka catur lila di jalan. Kocapkeun geus tepi weh. Gok tepung jeung indungna. Terus duit teh dipasrahkeun. Puguwe indungna teh meunikeun kang ngajenghok. Lain atoh dikirim duit ku anak teh. Tapi kalah kahariwang. Bisi anakna migawe nirca atawa kalakuan anu teu dipiharep ku manehna. Peci, duitnya mana ieu teh? Nah, loba-loba teuing. Itu cek indungna si Peci. Can wanieun narima ari can puguh asa usul nama. Nya anu menyang usaha mah. Menyang banting tulang meres utek bakat ku hayang nulungan ka inyung. Cek si Peci harita teh bari jeung neuteub ka indungna. Tak tarima. Ku mah oge ujang tapi mati hayang nyaho heula.
Nah duit di mana asalna usaha teh usaha kana naon? Damanya gaji maneh teh henteu sakitu. Nah jadi kumpul-kumpulkeun oge dina waktu satahun moal menang sakitu. Ayo mah menang nyeum ti saha? Ti dunungan mah borahna tanaga. Kuring geus paheut janji pasini yen kuring rek ulun ku maula salawasna kalayan moal diganji. Ya ayeuna geus disakalikeun pan kita kitu mah. Ngadenge kekecapan anak-anak itu. Indung si Peci ngahuleng ngadenge kitu teh. Bet asa kacida teuing nginjem mah nginjem we. Ulah bari jeung nandonkeun tanaga saumur-umur. Sabab bakal jadi bang balu salawasna. Mata gering pikir sungkawa kana mana nyeri kana hate. Kitu cek pamanggih indungna. Ngan henteu ari dikedalkeun mah. Da memang heueuh bangna si Peci wani kitu teh meureun kapaksa ku butuh. Geus mah ya. Ayeuna mah pake mah ya modakna nyaon. Jeung deui mah kudu pancag keyakinan. Pinuh ku kapercayaan ka kuring. Yen ieu duit teh lain tina hasil basilat. Lain menang mau atawa maling. Komo nipu atawa ngarah ngarinyah mah. Teu pisan-pisan mah halal teh mah. Cek si Peci ngayakinkeun ka indungna. Ya kajeun arek kitu mah atuh jang. Ma percaya tapi jalan sejen ati kitu mama bet mang senggahkeun ka maneh make daek nangdonkeun tanaga saumur-umur. Ari emak apaan kapaksane ya mah. Kajeun atuh kenae ari geus aya masuk nuhune ujang anaking. Itu genem catur antara indung jeung anak anu kebek ku kabungah. Sabab keur saheulaeunan mah bisa ngungkulan kabingung ngeunaan pamenta haji teh. Tapi geus tangtu bakal manyang. Lara tunggara bakal namahan deui. Sabab naon si Peci moal bisa bebas. Salirna teh tangtu bakal jadi padegaden wargana kalawan moal digaji saumur-umur. Kawas geus kitu kuduna. Dasar indung si Peci kudu salamet. Heuleut sawatara waktu bet jebul teh aya 2 semah lalaki wungkul pakaian sing sarua hideung make iket orang bang semplak jeung noreng bedog anu larubak. Baranggok teh kana golodong langsung ulup salam bedas pisan. Ya bulan cenah. Tembana si Peci juru turun ka panto hareup. Gancang dibuka prai panto muka. Gebeg si Peci teh ngarenjang. Ruas nemo semah anu sakitu wawagna. Ting peduga estuning pikasieun. Indung mane aya beji? Cek eta semah nu katalah si Jambrong. Badegana Haji Udun. Aya mak mah sok atuh ka jero Kang. Cek si Peci harita tenang we maneh nama. Gus harita si Jamrong teh harita jeung baturna anu ngaran si Somed unggah ke diuk dina palupu. Ari si Peci kebat buru ka tengah imah nyalukan indungna torodo indungna nyampeurkeun ke diuk yang hareupan semah. Ya naon ujang Pokna indungna si Peci bangun ruas. Uring mah da mau tusannya cari babasaan kiamah ya. Biwi sambung lemek suku sambung lenggah. Itu ieu mah Pak Haji anu boga kawasa. Ari kuring teu bisa ngabantah kana panitahna. Lantaran naon? Lantaran kuring mah rumah sakeur ngawula. Cek si Jamrong. Tacan naon-naon geus sasadu. Nya kaharti nyarek naon atuh Jang Jamrong. Ya, kuring mawa segel. Imah jeung tanah bibi ku Haji Udun teh dijabah. Jadi wayahna we aya pisannya. Bibi wayahna kudu turun ti imah ieu. Los, arek ka mana-mana oge. Da ieu mah geus jadi milikna Haji Udun.
Gitu tapi. Beledong atuh lir suara gelap saleser. Indung si Peci rewasna kabina-bina. Rewas nu teu aya papadana. Tina awahing ku rewas sajongjongan mah ngaharuleng meme. Miraga menang. Telemek teu nyarek. Anggur colohok we jiga nu keuna ku tenung. Ngan si Peci milu ngomong lantaran teu ngeunah ngadenge indungna di kitu-kitu ku deungeun-deungeun. Nanyan Kang. Nyaon. Kena. Nya itu bet rusuh-rusuh teuing atuh. Nyaha cemere heula ibarati angalna. Nyaha moal mere waktu ka kuring pikeun usaha. Usaha naon sia teh Peci? Nya usaha nyangan duit keur mayar hutang. Nya bet ngahina-hina teuing atuh. Kuring nu jadi anakna milu cengeunah kana naon rupa kahalanganna di udun. Sabab naon sabab kuring teu diajenan pisan, teu dihargaan. Kenya-kenya pangkat badega. Cek si Peci nepak dada nempungkeun wawanen ka si Jamrung. Di lain hahaha. Jadi good. Hanya kaci omongan maneh teh teu kadengeun ku Haji Udun euy. Da dewek mah cek tadi ge ukur utusan teu nyaho naon-naon sarta teu bisa mutuskeun itu jeung ieu. Kumaha cara mun kuring rek usul heula? Maksud? Minta tempo we kaburit we lah. Eta hutang rek dibayar. Bisa atawa Kudu beja heula ka Haji euy. Kudu beja heula dewekna. Cek si Jamring harita bari jeung neutup ka si Peci. Ayo lah urang bebeja we ayeuna yeung kuring atuh. Keun injung kuring mah nya udah moal kadiganggu. Sina cacepe cuma cepe heula di imah milikna. Ya, kitu. Ya hayu aya kitu mah gegeum kitu mah. Hayu. Kalawan taloba catur deui. Da memang si Jamring mah atuh teu rewel. Kitu so teh diutus ku dunganana we tubra miang ajudu ka imahna Haji Udun. Kaparangan Haji Udun teh keur aya. Atuh harita kena oge langsung patepung jeung si Peci. Langsung ngabudahkeun isining hatena. Ngajukeun usul ke Haji Udun. Tapi hanjakal Haji Udun gurak batu. Geus kitu teh kitu teu beunang digomeng-gomeng. Imah indungna si Peci tetep parek dijabal lantaran hutangna geus lila teuing cenah. Atuh si Peci harita nepikeun ka ngahuleng sakadapan mah. Bingung ku pilampahin nah kudu kumaha ari geus kieu. Nya sajongjongan mah kerang-kerung si Peci teh bari mikir. Nya nu akhirna aya di wawanen pok ngomong kalawan Daria. Durangan nyanyi. Kumaha pami artosna ditambihan deui. Asa abdi dipasihan waktos kanggo usaha. Sarta pun biang sina tetep tumecep heula. Dua dikaleun mah heuk bae. Cek eta Haji teugug ngomongna teh. Abang teuing atuh Pak Haji. Kumaha upami saparapatna atuh tah? Udah, Hei, udah nyawar. Da ieu mah lain jual beli. Wani sakitu syukur. Pek jalankeun. Cenah henteu kajeun. Imah maneh rek dijabal. Turun teu meunang dicicingan deui. Cek Haji Udun kalah beuki pageuh. jadi abdi teh kudu mayar 200. Heeh, 200. Si Peci meuni puncelik bakat ku kaget. Seunggah ari kudu mayar sakitu mah. Di mana ngayakeun duitna da moal nya ari kudu ngagadekeun beuheung onaman. Tapi lamun teu disanggupan pasti indungna kudu turun ti imah. Poe eta keneh. Pak Haji. Naon? Nah, teu tiasa dikirangan deui nya. Rewe pisan sia. Geus teu jadi sakalianna. Tinggalkeun imah. Rek disegel waing. Cek Haji Udun bari jeung molotot. Mangga.
Abdi satuju pagi nah. Asal pun biang ulah diusir we. Sawios abdi bade usaha heula yo. Cek si Peci kapaksa harita nurut lantaran nyaah ka indung. Nya bagus. Ari harji mah jig balik. Isukan duit kudu aya anterkeun ku sia ka dieu. Cek Haji Udun beuki pengisah harita teh. Atuh daek teu daek si Peci ge harita nongtol berek ninggalkeun eta imah. Kalawan teu ngomong deui terus amitan sarta mulang ka imahna. Ari si Jamring atuh jeung si Somed kawas anu karunyaeun ka si Peci teh. Da terus atuh turun nuturkeun ka si Peci. Duh, karunya budak teh euy. Kudu ditulungan yeuh. Cek si Jamring ka baturna nu katalah si Somed teh. Kacida teuing teh Pak Haji nya. Duh, tapi kudu kumaha nulunganana yeuh. Da urang oge tulunganon batur. Digawe unggal poe gaji saeutik. Teu mahikeun udud-udud acan. Dasar haji ngopet. Kudu digarong imahna kitunya Kang. Cek si Somed sompralna keur ngomongna teh. Ai sia gagabah teuing sia nyungur teh. Hayang diparabeun ka buta hejo sia teh. Ih, kutan mundung Haji Udun teh. Cek si Somed harita cohok. Yeuh, dengekeun sia ku jejebir sia. Haji ge eta mangkruk teh hajian sia deuleu. Ngotoran haji anu sejen. Ukur ngaranna wungkul. Da sarakahna mah eueuh tandinganana. Ari ka masjid ngedul dititah ngadoa teu becus. Kada berkat teh hawak. Oh gitu. Jadi kumaha atuh Kang? Gancangan lempangna lah. Urang udag si Peci karunya. Lompat atuh. Ayo atuh. Berembung dua nana lompat. Udag-udag si Peci. Bekelila beki deket. Di pengkolan mereka udag ngan sora suku pating kerbig. Kadengieun ku si Peci. Red ka tukang breh ayan udag. Gebung. Harita. Hatena ruas. Demikir dua kali berongbong teh si Peci oge lompat. Sieun atuh. Gerok si Jamring harita. Peci, luguan, debek mau daun ke silaing, daun. Tapi si Peci tengah dengikeun. Dengan terus ngabertak lompat disirikna tiba beranting. Hayang buru-buru nepi ka imahna. Janu akhirna mah kasusul sote geus tepi ka imah we. Kata pas hareup, si Peci beak tanaga ngalungsar dina golodog. Napas atuh ngahegak. Kesangna ngucur, torojo si Jamring jeung si Somed datang. Aduh, nari sia atuh. Kadewek deh. Sia mah tadi benang di pikaheman. Balakah lumpat sia teh. Da dewek mah moal nanaon sia teh, Peci. Cek si Jamring bari jeung kek diuk dina golodog. Ari si Somed ngahegak bari jeung ngusap kesang anu renung natarang. Naon atuh? Cek si Peci itu manya bari jeung neuteup. Dewek tiarek nanyakeun. Nah ari kumaha karep si laing. Make jeung wani nangtang harga ka Haji Udun. Darek sanggup sia ngayakeun duit anu sakitu lobana. Cek si Jamring terang-terangan. Ai sanggup mah teu. Kangnya tapi kuring mah nyaah kama. Kudu kumaha atuh nulunganana Kang. Da iwati kuring anu jadi anakna meureunkeun dah. Rek usaha satea pola pikeun nulungan anu jadi konot. Soal duit mah lah ayeuna geus boga 100. Ngan kudu nyangan 100 deui. Ting kudu kumaha ayeuna yuh. Di mana sia teh mane boga duit gede euy Ci? Buah-buah menang mauk sia. Cek si Jamring rada majenghok. Da memang heueuh gede duit 100 teh keur jaman harita mah. Malahan keur si Jamring oge nya gitu deui. Dengartieun pangna si Peci boga duit. Udah sanasan Kakang. Kuring teh lain bangsat. Eta duit teh menang minjem ti dunungan tandona tanaga uing saumur-umur. Sasatna mah kuring teh
dibeli ku Dunungan. Hargana 100 merak. Tak gitu? Cek si Peci beri jeung pepeta. Nah, siya kabina-bina toing, Peci. Nepi ka iraha siya teh. Cek si Jamring celohok. Ya umur-umur ya modenan. Bu, amu, berat atuh siya, Ci. Dewek mah 500 perak mah. Moal dibikeun. Dan nyawa jelema mah moal beunang di hijir ku duit sakitu. Menta deui we atuh sing gede sakalian. Ulah di murah nyawa teh euy. Manasina doma. Cek si Jamring ngatean. Nyata tuh ya oge kitu pikiran teh. Rek minta duit ka Dunungan. Dan dipikir-pikir mah murah teuing tenaganya. Mangkana saumur-umur karek ayo 100. Keur kitu jebul indungna si Peci nyamperkeun. Terus nanyakeun hasil babadamian jeung Haji Udun. Barang didongengkeun deui ku si Peci, indungna mending ngajenghok leuwas. Nah, ari manehna bet bawalianan teuing atuh sa teh Peci bujang. Nyang mah. Eun, kumaha kuring lah lebah dieu mah. Cek si Peci ngalalemu indungna. Ya bi, hendak kuring oge tu mangantep. Tangtu we arek bantuan kanu kasusah bibi. Malah hayu urang nepungan Raden wargana we. Urang ngabadamikeun urusan duit. Sebutkeun we yen akang teh lanceuk maneh we Ci. Ngarah di ano euy. Cek si Jamring nembungkeun tekadna anu hade. Nya syukur atuh arek kitu mau jangjung. Tolongan anak bibi. Cek indungna si Peci bungaheun pisan. Beda eta si Jamring ngomong gitu. Si Peci satujueun. Atuh sanggeus kitu mah terus kencis arindit ngajugjuk ka imah Dununganana. Si Peci sajajalan ngakerecok ngobrol. Ngomongkeun urusan hutang ka Pak Haji Udun anu koretna kasopor. Kira wanci lohor. Geus tepi weh kanu dijugjug. Ngan hanya kaden wargana can datang. Rada beurang balikna jika nama. Lantaran ka pabrik aya semah teh. Di Batawi ngaronda kebon ngaroris pabrik. Atuh teu bisa buru-buru rengse tujuan teh. Kapaksa kudu nungguan heula. Sabadnya Sukawati harita. Teu bisa mutuskeun. Nya harita teh ngobrol we nepi di tepas tukang jeung Aki Surasa. Yang Peci kumaha euy? Urusan indung maneh teh nya rada rudet agan sepuh duh. Margi si Haji ku belenggu teh kalaka maksa bade ngajak belarompok. Ku abdi di halangan ari pek teh meretanyakan meuni mantak eungap. Kituna teh bari jeung terus harita ngadongengkeun lalakonna anu salengkepna. Mone imut di tataan. Didongengkeun ka Aki Surasa. Kitu kieu itu pugu. Aki Surasa teh meunikeun ka colohok. Kagetna aya Haji mana telenges teuing. Amuing kepikeun ka kitu nah teh. Nah Haji nahaon kitu patut. Mun aya dia ditakol ku Aki wahuluna dah. Cek Aki Surasa bari jeung neuteub ka si Peci. Subuhun, Aki sepuh, abdi oge gering ambok kita. Tak kumargi kitu, ayeuna ngahaja marengan si Peci teh bade ngadeuheus ka juragan Anom. Manawa sareng manawi atuh, aya widi bade mundut pitulung ti anjeunna. Margi ka saha deui abdi teh mundut tulung upami sanes ka juragan. Cek si Jamring milu ngomong. Ya, engke deh ngajeuheus ka manehna. Langsungnya ngomongkeun kasusahna. Pira kudu karunyaeun ka papada manusia atuh. Cek Aki Surasa ngahatean. Semah-semah harita teu disuguhan ku Nyi Sungkawati. Si Peci jeung si Jamring atuh katut si Somed bala kecerakaan diselang ku ngobrol ngalir ngidul. Bari jeung ngadagoan datangna Raden Wargana. Mangsa alam kira wanci asar. Cek
dugi ka dieu heula. Can para pamirsa, ieu carita urang tunda heula insyaallah mangge ditangtos. Bade maju kana bagian anu katilu dina carita anu sarua. Hatur nuhun kumaha perhatosanana ulijeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.